أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Cik Raja Fir'aun lamun kitu matu nyanggakeun sadaya-daya ka maraneh wahai para menteri, wahai para inohong pemuka tu pamaza ta'murun. Kumaha coba ieu urang musyawarah, hasil musyawarah nandeg dikumahakeun, coba ieu katangtuanana coba aing geus poekeun lantaran aing tadi geus teu orai gede jasa kuari jadi gegeter aing sawan. Ih, cak para punggawa mah asa pangeran sawan. Mah budak leutik cenah sawanna tuh. Aing berani-berani ge kuari ngageter bae. Coba pamaza tak murun, coba kumaha urasan itu. Coba musyawarahkeun. Dimusyawarahkeun di keraton kerajaan Firaun teh para inohong jeung para pembesar. Ngamusyawarahkeun tentang kumaha sakuduna ieu Musa nu sakitu hebatna mawa ilmu sihirna dianggap sihir. Hasil daripada permusyawarahan paripurna ngabijilkeun qalu cek para pembesar teh Firaun arjihu wiji Musa antepkeun heula tahan ulah kena ka mamana. Nomor kedua wa akhahunya da babarengan jeung kakana ngaran Harun tahaleulah ulah waka ka mamana. Nomor kedua wa arsil fil madaini hasyir. Tuan raja ngerahkeun coba utusan-utusan ka unggal kota supaya nyanang kene angan ahli-ahli sihir nu aya di Mesir khususna umumna di saantero nagara anu engke utusan-utusan tersebut titah datang ka dieu tuh ka bikuli sahirin alim mawa pesihir-pesihir anu jitu nu hebat nu handal anu pandai ngelekeun sihir Musa matak naon kos kitu. Pinter mame cek Raja Firaun aing teh sambarangan boga menteri teh bagus sorangan boga pemikiran anu hebat aing mah teu kapikir kitu cek Raja Firaun lantaran aing sawan keneh. Tapi maneh mah ieu boga pikiran teh ku jernih-jernih teh geus ana kos kitu masok urang laksanakeun Musa jeung Harun urang tahan. Ulah kena ka mamana lantaran nyana boga ilmu. Kuari mah aing neutrakeun ka jelema-jelema tertentu titah ngadatangan berbagai kota supaya neangan ahli-ahli sihir ti mimiti ahli sihir leutik nu pertengahan datang kana buaya titah dibawa ka diadukeun ku urang matak naon urang ngadu sihir. Hei atuh kuari mah Raja Firaun teh ngerakeun utusan-utusanna ka unggal kampung disak tukang sihir teh kabeh dibawa. Masya Allah. Kuari mah utusan-utusan ka unggal kampung ka unggal daerah teh aya nyaksakan tukang-tukang sihir. Waktu dibarawa kabeh ka istana. Masya Allah karim. Atwaja as-saharatu Fir'aun datang ahli-ahli sihir ka Raja Fir'aun jumlahna lain seetik tukang sihir ternyata horenganan ieu tukang sihir di Mesir saat eta anu dibawa ka kerajaan Fir'aun jumlahna 15.000 lain lalaga
pemimpin tukang sihir ngaranna teh Samun, wakil ngaranna Yuhana. Urang lemun neuleuki Samun jeung Yuhana ulah wakan neuleu ikatna jeung ulah wakan neuleu janggotna neuleu cincina bae ge gualala de jasa. Manta kuari ge lamun aya nu make cincin galala de eta ge termasuk asana kujan dibalang-balangkeun ta cincin. Ulah tenang bae heulana. Kakarak dianggap tukang sihir mah leutik teh malana. Lain lalaga. Maka cincin lage ieu teh asa hiji curug teh asa hiji dari hiji lain hiji dipuatan dua. Ka dieu aya ka dieu aya. Dieu aya ka dieu aya. Urang mah berat ku cincin sebab lain sa cincin-cincin. Lamun urang nanyakeun ka nyana teh mah dideuleu di batu cincin doang. Hahaha, si hayang kawinnya. Gampang teh cek nyana. Tuh deuleu di cincin aing ge aya. Eta tukang sihir. Heuh kudu kumaha? Lain sia bae nu hayang kawin aing ge hayang. Tolol teh tukang sihir. Tetebakan lelebisaan jasa tukang sihir mah. Urang datang ka dinya. Sehingga saya datang ke dia, memeh maneh datang geus kajahoan ku mbah. Pamaksudan maneh geus nyaho, mbah mangan mbah mah hayang ngadenge ku ceurik mbah langsung we pada mbah geus nyaho. Tolol teh dukun. Geus nyaho ongko nanya ongko. Ieu cek nu datang teh boga pamajikan. Ayo, majikan teh cager-cager. Payakitna geus kauji tabak aing teh cek teh tamah lamun di Ciduhan teu datang ditimpah liwat atuh di Rawel meureun deukeut berarti aing geus jeuleu jasa di imah sia teh di hareup aya tangkal balingbingan kan tangkal balingbing heueuh di hareup jaeuh belah sisi aya kan belah sisi belah mana? Belah sisi katu. Jauh, nu di tukang aya eueuh. Eueuh ceknya tunggul aya eueuh. Jasana tangkal balingbingan asli nama keurina mah aya. Wah ngomong sia. Dukun dolol dukun. Kudu aya bae. Geus eueuh ge kudu aya bae. Sia mah can sia can lahir geus aya eta tangkal balingbing. Eta di dinya tah jurigna di dinya eta kudu dicabut eta di dinya. Kudu neangan apel jin. Lisong. Saja bae di apel jin apel nu biasana ulah kudu dibejana. Jeruk sabaraha rupa timimiti jeruk nipis datang ke jeruk siem datang ke jeruk anu gede datang ke jeruk Bali eta kudu aya kabeh eta jangsa ulah loba omong jinna loba dukun kos gitu dukun lah aduh emang aya naonan eta di kamar aya orai hideungan sing had beuh lain lalaga tukang sihir tadi sia ge aya kadi cekel pundukna cabut tuh aya pakuan kan sia ge aya teh paku tah ulah sambarangan paingan kula nyari punduk bedo kan atuh aing mah nyaho kajen gua kumaha ge dihandap tah handapeun bujal aya paku hiji tadi ulah dicabut teh moal teh batu bu paku eta moal sial teh padukun teman menyebut pemajikan siapa itu 15.000 dukun tukang sihir didatangkan Masya Allah tidak ahli-ahli sihir menghadap ke Raja Firaun cek ahli sihir inna lana al-ajran in kunna nahnul ghalibin kami didatang-datangkeun ti unggal daerah anu jumlahna 15.000
dek ngadu jeung Musa mah budak kamari siap eueun nanaonan sihir Musa mah kajen kumaha ge komo cak pemimpinna nu ngaran Samun jeung Yuan cek nyana teh kieu bae kami ieu adalah pesihir-pesihir nu didatangkeun ti unggal daerah disak-sak sa Mesir kabeh datang ka dieu kieu Firaun kami siap tarung jeung nu ngaran Musa cuman kudu aya heula atuh soal Jun Firaun ge soal naon yeuh atuh kudu aya heula perjanjian kami lain sambarangan datang ti lembur ka dieu ti unggal daerah ka dieu ieu 15.000 tukang sihir teh adek siap berangkat ngadu jeung Musa ngan kabeh masrahkeun ka kaula teh coba ieu teh hayang aya transaksi na inna lana la ajron apakah lamun kami menang ngadu jeung Musa teh apakah bakal diupahan hiji nomor kedua lamun upah naon ieu bakalna teu sambarangan kami datang ka dieu teh lantaran ieu makan deuk tarung andai kata kami menang ieu deuk dibere upah atawa henteu cek Raja Firaun qala na'am wa innakum laminal muqarrabin cek Raja Firaun wahai para pesihir-pesihir anu jitu anu bakal tampil di gelanggang sihir diadukeun jeung Musa maneh teh hayang kaluar kecap ti kaula illalana lajan ingkunna nahnul galibin cek maneh lamun maneh menang ngadu jeung Musa bakal dibere naon bakal dibere upah apa henteu cek Raja Firaun dengekeun ku sararia kabehan naam jelas andai kata maneh tarung jeung Musa menang ujianana hiji bakal dibere upah nomor kedua wa innakum laminal muqarrabin jeung sanyana kabeh maraneh kabeh bakal dijadikeun muqarrabin jelema-jelema anu deukeut jeung kaula artina deukeut teh bakal dijadikeun ponggawa-ponggawa sesuai jeung ilmu-ilmu sihirna nu layak jadi menteri anu layak jadi gubernur anu layak jadi bupati anu layak jadi camat lah sesuai jeung kaayaan ilmu-ilmuna ku kaula bakal dijadikeun laminal muqarrabin wari hayang jadi menteri teh hayang jadi muqarrabin kalau da non di Indonesia ge nyogokna ge pohara jasa emang eta nu jadi menteri teh nyararogok itu beuh lain sambarangan nu kuari-kuari teh ieu teh nyararogokna urang teh bisa ngomong kumaha eta hayang jadi muqarrabin teh nah ieu perjanjian Raja Firaun nomor kahiji bakal dibere upah anu pohara jasa nomor kedua bakal dijadikan muqarrabin bakal dijadikan jelema-jelema terdekat jeung raja iyalah bakal dijadikan ponggawa-ponggawa dijadikan menteri-menteri dijadikan kitu gubernur-gubernur dijadikan bupati jeung sajabana nu layak sakumaha kemampuannya Masya Allah atuh sareri para pesihir-pesihir teh
diurangge kapan harayang darah deket jeung raja kabehan ge lantaran deket jeung raja mangeunahkeun jasa boga pentaris daga lain salah pentaris gaji daga lain sagajih-gajihna pokona mah deket jeung raja mangeunahkeun jasa mantap kabeh ge harayang boro-boro nu sarakola kiai ge harayang deket jeung raja lantaran nyana tiis loba pamerena deket jeung gubernur deket jeung bupati komo deket jeung presiden mah pohara jasa iwati Abu Nawas numbungeun Abu Nawas mah titah jadi kodi tembungeunnya nama hendahan kukudaan make para pahcau kukudaan maka pala pacau teh dianggap jelema edan ku kabehan diiring-iring ku budak leutik diedan ku budak leutik Abu Nawas edan sementara raja teh ngaharepkeun Abu Nawas supaya jadi qadi pemutus hukum sanagara lantaran bapana ngaranna Syekh Maulana eta teh kapan jadi qadi setelah mau Syekh Maulana diharapkeun Abu Nawas teh lain jelema sambarangan titah jadi qadi tapi Abu Nawas embung nu mantak edanan Abu Nawas mah kuari mah urang teh sakola teu naon ge hayang jadi deukeut jeung pamarentah Kiai tolol Kiai bloon sakola teu naon teu kapake burung tintah kampanye bungah jasa sapira dibere duit sebaliknya cilek-cilek belah kenca tuh kan nah numantak ditanya Abu Nawas naon maneh numantak embung posisi bapak ngagantian posisi bapak numantak embung lantaran bapak waktu dek mau teh kakaula ngahareos Abu Nawas kadis ya Abah teges teu kuat asana mualila di Abah pae. Aju. Coba emban ceuli Abah nu belah gatuhu diamban ku Abu Nawas seungit bah. Ceuli Abah seungit. Seungit poharang teh seungit bah. Coba nu kenca. Para nu kenca. Bau. Bau bah. Bentek biasa bentek. Bah, kok beda sih ceuli Abah nu katuhu jeung nu kenca? Kunaon? Mantak aing nek bebeja ka maneh Abu Nawas mantak ceuli Abah beda bauna Abah ge aing ngalawudu teh sok kaget asal ngalawudu bae pelbah ka ceuli aju curug Abah diambeun nu katuh mah seungit nu kenca mah aju benteknya sa Abah ge teresep kunaon bah ieu lah cek bapana Abu Nawas gara-gara Abah jadi qadi pemutus hukum ieu kadang-kadang aya perbedaan hukum-hukum teh nu ieu mah dilanjutkeun nu ieu mah dibenerkeun eta seungit kana ceuli Abah aya nu ieu mah kadang-kadang ditarabas bae ku Abah teh lah nu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun komo lamun hajunyana babawaan mah Abah teh ya eta Abah kalakuan Abah kos kitu nu mantak ieu bentek biasa ieu kitu bah tah nu mantak kehukuman Abah sambarangan lumpatna ka kenca ieu culek bau jasa culek bah ulah diomong-omong manya Abu Nawas boga Abah culeang bae bapakna tadi dinya Abu Nawas lambungeun jadi qadi teh embungeun nya nama geus jana mah kuari edanan daripada dijadikeun qadi dijadikeun mufti mun kuari mah muih mendingannya disebut edan tapi terus baik sebulan 2 bulan terus ditalingakeun Abu Nawas teh cager apaan teh Abu Nawas teh cager apaan teh coba ketika cager tetap dek dijadikeun diselidik barang diselidik bener ja Abu Nawas teu naon kula nyaksian teh edanan Tuan Raja bener edanan ya nama panggil ke Tuan Raja seserian hehehe si edan bener apa edanan sih hehehe wah cek Tuan Raja ieu edan bener henteu Tuan Raja edana
Nah, hasil Tuan Raja eledet seseleh lantaran kadeulana edan beneran teu dijadikeun nanaon eta Abu Nawas mantakna seuri jauh jeung pamarentah teh tapi masyarakat tetep nanya urusan-urusan agama ka Abu Nawas sanajan nagara mutuskeun tetep lamun cananya ka Abu Nawas mancan lantis. Iyalah hebat Abu Nawas sebab Abu Nawas teh waliun min aulia illah wali mantap kaget barang di Baghdad teh di Baghdad kaayaan anak kuari di negara teh lamun neundeun duit sadirham engke sabulan anakan jadi sadirham saperak masyarakat dareun duit mun gua mah bank mere itu jelema-jelema khusus di mana-mana nenden duit eta 10 dinar engke anakan sabulan sadinar lamun nendena 20 dinar anakan 2 dinar kitu jeung kitu bae pohara jasa akhirna Abu Nawas nyana ceramah dulur-dulur sadaya beusindeng nenden duit dikula bae engke dikula mah anakna mun 10 dinar 2 dinar kaget atuh kabeh wah hebat amat Abu Nawas wow lamun 100 dinar sabulan 20 dinar batu nareundun kanyana Kiai kabeh sareuri we Abu Nawas kuari geus aya di golongan urang kaknya geus mantep jasa mantep jasa waktu ngan dipilih ku Abu Nawas teh henteu sakabehna ditarima hiji nu ditarima teh dulur nomor kadua nu ditarima teh jelema-jelema darareukeut jeung nyana ai kitu mah nu jarara nu teu wauh titah ka ditu bae jasa sarua bae ngan pedah nikel doang ieu mah mun 10 dinar 2 dinar sabulan kabeh hararayangan teh ditarima ku Abu Nawas teh titah ka nu sejen bae putu nu sejen nganingkatkeun di sarua bae wah pohar asal sabulan bae alona datang gadinya Abu Nawas makna kuari anakna tah dibere bunga jasa sebulan datang deui mana Abu Nawas anakna dibikin Masya Allah atuh kabehan nyaraho Abu Nawas teh geus akur jeung urang kuari riba-ribaan ternyata Abu Nawas geus hebat jasa 3 kali alona datang deui mana Abu Nawas anakna mantep jasa pas ke 4 bulan datang alona mana Abu Nawas anakna cerik Abu Nawas cerik gugulingan cerik kunaon cerik jakena cerik terus teu bisa direpehkeun cerik buat udah datang kabeh ka dinya termasuk Tuan Raja lantaran Abu Nawas cerik hadir Tuan Raja hadir Abu Nawas cerik kunaon cerik teu eureun cerik diisuk timimiti dipenta duit anakna teh eta anakna ceurik bae datang ka lohor datang ka asar datang ka magrib datang ka isuk deui eta raja kaget Tuan Raja cek mana coba antepkeun heula coba ka iraha cicingna ya Abu Nawas iraha cicingna geus 3 poe karak cicing tah urang tanya Abu Nawas kuring geus cager tina kasedih tina kana langsa tina kasusah cek Abu Nawas emang sedih naon gitu Abu Nawas kieu nu mantak sedih teh kunaon alo kula nenden duit dikula aju anakan unggal bulan sok dicokot anakna 2 dinar atuh ku masalah barang kuari dinarna mana pae aduh teu bisa anakan deui cerik deui na cerik ka
kabeh kiai-kiai gauleng masa si dinar pae karting dinar kudu pae cek tuan raja ge dasar edan meureun masa dinar pae geus reda deui ya Bunawas ieu sanu pae dinar pae jakiana jadi geus teu bisa anakan deui teu karting pokoknya dinar pae ai dinar paeh teu kaharti ai anakan kaharti tantu nu ngajawab kiai-kiai kabeh nu ngajawab besi salah tuan raja datang Bunawas nu paeh saha dinar manya dinar paeh aing mah teu percaya aja dinar paeh tuan raja dinar paeh teu percaya ai anakan paeh ai anakan percaya tante henteu atuh mah teu percaya kuari ararakan paeh tolol goblok raja tolol raja goblok kiai bolon kiai tolol tuh cak raja kieuna doang aing mah yeuh ngamuk lah yeuh teu beres yeuh cak tuh ka aing pan tarolol juga goblok kabehan ai anakan percaya ai paeh teu percaya pan blon eta teh kos kitu teh lumpat Abu Nawas ka gunung cak kiai teh nya urang blon atuh kitu mah tadu bantak kitu sok nenden duit di bank nu sok nyokot duit di bank eta teh alabatan hurang ai hurang kumaha ai hurang mah polona di hulu taina ge di hulu geus jelema anu sok nyokot duit di bank cenah anakan cenah incuan minimal bunga blon ai paeh teu percaya ai anakan percaya geus lamun Kiai Haji sok nyokot duit di bank eta teh Kiai Haji tai ka hulu-hulu aya kuari ge jelemana belah kencakula belah katuh ge aya belah hareup aya belah tukang aya ieu Kiai Haji tarolol garoblog cak Abu Nawas lain cakula Bunawas ngablog goblok tolol sia anu osok ngeririt goblok tolol lain cakula cak Abu Nawas aduh insyaallah tak gitulah Abu Nawas nah perjanjian Raja Firaun terhadap pesihir-pesihir yang luar biasa hiji bakal mere upah anu teu kira-kira nomor kedua bakal dijadikeun laminal muqarrabin kuari mah atuh kacelun kaun-naun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara bahwa ahli-ahli sihir di Mesir teh jumlah 15.000 bakal tarung jeung anak angkat Firaun nu ngaran Musa atuh kuari mah dikerahkeun dina waktuna geus ditangtukeun ku tuan Raja Firaun poe Minggu teh bakal ngadu engke sihir para pesihir Mesir nu jumlahna 15.000 jeung Kangjeng Nabi Musa anu dianggap Kangjeng Nabi Musa teh ilmu sihir atuh lain di negara Mesir bae nu daratang teh lantaran kabeja ka mana-mana terkenal jasa negara-negara nu darareukeut mah termasuk di Syria di Baghdad di Iran tabat di Yordania di Kuwait di Saudi Arabia daratang kabeh deuk nyaksikeun pertarungan tukang-tukang sihir Kangjeng Nabi Musa jeung tukang-tukang sihir Firaun jumlahna 15.000 ketika para pesihir eleh nyana dina renunganana cak para pesihir lain sihir atuh anak ieu mah lantaran tara aya sihir mah ngadahar benda nu disihir deui sebab jah hakikatna maka pan orai teh lain orai botina kayu atawa tina tali atawa tina tambang tina dadung jadi aslina makan dadung tali mana aya dadung ngadahar dadung mana aya tali ngadahar tali geus Nabi bisikan marasingikeun tentang keistimewaan
tongkat Kangjeng Nabi Musa alaihi najug tali urang najug kayu urang bakedug bola lede anu ditara lianan diciptakeun dihayalkeun jadi orang wabeh dileg-legan ku oray Kangjeng Nabi Musa sedengkeun eta oray Kangjeng Nabi Musa eta tongkat ngan segede leungeun doang ari eta kayu anu naju ngokonteneran ka mana bibisikan kabeh bener ieu mah lain atuh kos kieu mah lain sihir kajen kukumaha para pesihir nganyatakeun kabeh atuh ieu mah lain sihir ana lain sihir berarti mujizat gesana mujizat berarti ngaku para pesihir teh bahwa Kangjeng Nabi Musa teh lain jelema biasa parenganan nabi nu diangkat rasul ku Gusti Allah anu dibere mujizat bentukna tongkat tina kekalahan para pesihir lain sakadar eleh sebab tadina aya perjanjian Kangjeng Nabi Musa teh ngobrol heula duaan jeung Ki Samun sebagai pemimpin sihir. Samun. Kuari tinggal urang yen pernyataan di atas segel. Andai kata anjeun sebagai para pesihir eleh kula nu menang. Kudu kumaha? Jeung andai kata kula eleh ka anjeun kudu kumaha yo urang nyieun perjanjian cek Ki Sampun eueuh dongengna sihir kami kudu eleh eueuh dongengna tiba heula diadukeun jeung para pesihir sing jarongkeng sing areleh sihir kula teu pernah eleh sebab raja sihir urusan eleh jeung menang cek Kangjeng Nabi Musa engke panderi kuari mah nyieun pernyataan heula mun maneh eleh deuk kumaha diketak ku Kangjeng Nabi Musa Ki Samun cek Ki Samun rada muringkak aing ya beda getakan eleh deui we aduh aing tilok biasa muringkak bulu cek yang digetak ieu mah jeung nu handap-handap rada muringkak cenah lain deui cenah ieu budak ya. Ayo, tak Kangjeng Nabi Musa lamun didinya eleh. Deuk kumaha? Eleh Samun. Cek Samun Musa, andai kata kami eleh berarti didinya lain make sihir. Geus lain make sihir berarti kami deuk iman ka mana? Moal beh iman. Sasalaman Kangjeng Nabi Musa. Kaeula cek Samun, mun mana eleh Musa? Cek Kangjeng Nabi Musa mual eleh sebab kula mah ieu tongkat pangeran. Ulah kitu, cek tetep bae. Waktu ngadu mah aya elehna teu bisa. Kula mah diutus ku Gusti Allah. Eueuh dongengna rasul kudu eleh. Salaman sia. Mun sia eleh iman. Mangga. Jadi berarti atuh Samun ge geus muringkak bolu. Wah, asana aing eleh ya gini. Rada lain deui cek we. Begitu brak sakumaha kabari kanyataanna para pesihir teh eleh kulantaran geus jelas eleh anu tadi perjanjian awalna andai kata deuk iman maka tanpa diperintah deui ku ketua sihir nu bernama Samun langsung mah wa ulqiyas saharatu sajidin 15.000 sujud kabeh. Masya Allah karim kakawasaan Allah. Barinya ngomong qalu amanna bi rabbil alamin. Cek para pesihir kami imankeun kabehan bi rabbil alamin ka rabbil alamin.
cek Firaun ana rabbul alamin kaula rabbul alamin lain eta kami mah Rabbi Musa wa Harun Pangeran Musa jeung Pangeran Harun eta sujud kabeh budak Masya Allah karim masyarakat Nusa kitu lobana ratusan ribu bahkan jutaan nyaksikeun para pesir sararujud eta kabehan berpikir geus puguh nu paeh mah 25.000 seketika eta lantaran diagag-agag korek Kangjeng Nabi Musa. Nah, ieu mah masyarakat nempokeun para pesir sujud bari ngomongkeun amanna birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Kangjeng Nabi Musa nak bari nyekelan tongkat di tengah-tengah hareupeun istana dek nangtung ajeg Kangjeng Nabi Musa seketika eta khamsi mi'ati 500 berak tadi sujud aja masyarakat milu iman Masya Allah masyarakat teh ditempokeun ku Raja Firaun cak Raja Firaun euy masyarakat sia atuh bulan bari sujud goblok aing pangerannya sia sujud ka sarua ngomongna 500.000 manusia ngomong amanna birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun kami ngimankeun ka Rabbil alamin Pangeran Musa jeung Harun. Masya Allah dihareup para pesir 15.000 satu kangeunana 500.000 masyarakat brek bae sujud deui tinggal Firaun bae aing teh pangeran kok jadi kieu cakna aing pangeran aing tapi teu disujudan wah ieu pesihir teu beres nang aing manggil nang aing ngabiayaan digaji ku aing dijanjian ku aing bakal dijadikeun muqarrabin tapi ternyata ieu para pesihir teh teu beres kabeh wah cak Raja Firaun ulah sambatkan ieu wah asana ieu mah meureunna urang rangkas bitung ngomong kieu bae emang kayak ulah sambatkan ieu segala cik Firaun qul Firaun amantum bih hei Aisyah kunaon ada riman ka Musa qabla an adzana lakum meme kaula ngingan ka maraneh kabeh wah kayang aing atuh sia musyawarah heula jeung aing engke kumaha ieu iman atau ulah tanpa musyawarah deui qabla an adzana lakum ulaun brek bae maneh sujud ka Musa inna hada lamakum makartumuhu fil Madinah sanya-nyana ieu pagawean nu kumaneh digawean ternyata horenganan tipu daya tipu muslihat nu kumaneh digawean di jero negara Mesir aing nyaho kajen ku kumaha ge sia para pesihir sia ngobrol jeung Musa duduaan berarti sia teh beureun aya perjanjian bahwa sia teh dek nipu aing kajen ku kumaha ge kanyahoan sia ku aing ditukhriju minha ahla dek kaluarkeun ahli-ahli Madinah ya le ieu ahli Bani Israil dikaluarkeun geus persekongkolan jeung sia sebab tadina kan ngobrol duaan perjanjian tadi perjanjian nu tadi teh lamun maneh areleh deuk kumaha dianggap ku Firaun ngobrol eta teh ngobrol urang tipu bae Firaun elehkeun bae maneh elehkeun bae para pesihir kajen ku kumaha ge padahal asli eleh teh asli
Jadi Raja Firaun teh berasumsi bahwa ieu pesihir teh geus aya persekongkolan jeung Musa. Numadak dianggap inna hadza lamakrun makartumu. Ieu kalakuan ahli-ahli sihir sebagai makar tipu daya muslihat anu kunyada dilaksanakeun di jero nagara Madinah litukhrijum minha ahlaha untuk mengeluarkan ulang Bani Israil ke Israel. Yeay, cak Fir'aun fasaufa ta'lamun. Sia bakal jaho gerak waing sia disiksa sia kuat. Awas. Fasaufa ta'lamun. Naon bakal terjadi ka sia? Tuh, deuleu masyarakat 500.000 milu sujud latah deh goblok jasa. Pasaufa ta'lamun cek Raja Firaun sia bakal jaho ancaman ti aing. Kumaha ngancamna? Degekeun ku sia pada pesihir. La uqti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Tsumma la usallibannakum ajma'in. Sia bakal dipotong-potong leungeun sia ku aing. Bakal dicacag suku sia min khilaf, silang ke bakalna. Disalib sia ku aing. Awas sia. Masya Allah, harita keneh Raja Firaun ngerahkeun para penggawa 15.000 pada pesihir tewak Kanjeng Nabi Musa na ajeg bae di dinya tewak salib potong min khilafin leungin katuhu potong dipotongna dicacag heula di dieu keneh cek lain dipotong langsung lain cacag cek geus beres datang ka dieu suku kenca cek geus eueuh leungeun katuhuan eueuh suku kencaan terus cacagan dicacag lain dikeureut langsung jeres kitu mah deres tapi dicacag ieu mah blek disaksian ku kabehan jelema sing jeririt kabeh jelema careurik kabeh pangeran cek Firaun biada bieu pesihir teh ngehinakeun ka aing nipu ka aing labakum makartubuhu fil Madinah emang aing teh nyaho la uqti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf cacag 15.000 dicacag plek cacagan sukuna tinggal leungeun kenca jeung suku katuhu nu tadina leungeun kenca suku katuhu tinggal kitu bae eta mata taekeun salib la usollibannakum salib taekeun ka luhur cacag deui geus datang ka luhur dicacag deui ngan memeh dicacag teh eta para pesihir teh ngararomong qalu inna ila rabbina munqalibun cek para pesihir teh sanyana kami kabehan teh eta bakal babalik ka pangeran urang kabehan sabada maot urang biaya wajib kana ndek kumaha bae kayan urang dek dicacag dek dikukumahakeun ge tetep urang balikna ka Allah gede jasa eta iman harita keneh padahal harita neuleuh mujizat harita iman harita disiapkeun untuk penyiksaan mungkin terus satu hari keduana dan lain sebagainya tetep terubah endahan ngomong inna ila rabbina munqalib gedean iman Masya Allah eta iman urang mati leletik iman neuleuh abah urang neuleuh emak urang iman dileletik ku ari teh barang neuleuh ku ari aya nongongkong nongkong iman mah iman bae teu kuat urang neuleuh nu ngongkong urang iman teh leletik barang neuleuh tumpukan duit teu kuat
urang mah iman bae ku ari barang nu mungkar teu kuat. Masyaallah kan loba jasa ku ari anu anak kiai anak ustad asup ka agama lain. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Ieu mah pohara jasa ieu mah sakitu deuk disiksa. Kuraja Firaun teh awas ya diancam heula pas saupa ta'lamu. Balik sia ka agama sia. Balik sia mangeranan ka aing cak Firaun. Lamun sia teu balik, lau qatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, tsumma la usallibanakum ajma'in. Disingsingan kitu teh lain babalik ka agamana. Endahan ngucap qalu inna ila rabbina munqalibun. Mama suci Allah, maha kawasa Allah, aya deuk dibere kuat bae. Nu mantep ke ulah kaget, ai ku Allah deuk dibere kuat. Ulah kaget ketika teu dibere kuat ku Gusti Allah. Teu mah urusanna urusan Gusti Allah. Deuk dibere kuat mah Bung Karno kurang kumaha. Dicaci dimaki Bung Karno, dipiceun, disiksa. Dibere kuat. Babaturanana terus bae Bung Karno bajeng para kiai unggal kabupaten. Patilasan Bung Karno hampir unggal kabupaten. Urang nyamun nyaritakeun Bung Karno di Bogor, Bung Karno di Tangerang, Bung Karno di Rangkas, Bung Karno di Labuan. Lain lalagaan unggal kabupaten aya tapak tilas. Di Karawang, di Bekasi. Mantap kuari orang Karawang manggil tiga hoka itu bau. Nekuku mage nyana PDI. Nekuku mage PDI be. Sebab boga riwayat Bung Karno di Karawang. Diskurs gitu bae tamanya. Tidak mau tahu pokoknya namanya nama dek PDI bae. Satungtung pokoknya nama eta hulu kebo ayahnya nama dek hulu kebo bae. Karawang, boga riwayat. Bung Karno Teta dek diberi kuat pak Gusti Allah. Masya Allah, seorang pemuda anu gagah, jantan luar biasa, pinter kabina-bina. Kuari kakara kajara rahoan kehebatan Bung Karno teh. Nu ngalayanan datang ka kuari. Saha nu nandingan Bung Karno di PKI ke dan lain sebagainya biasa bae. Telunturku di PKI ke. Telunturku di manon gara-garana di pecinta wanita teluntur. Wallahu alam bener, wallahu alam teh nama teluntur. Tetap Bung Karno menemukan makam Imam Bukhari Bung Karno, anu nyaritakeun tentang masjid di Beijing Bung Karno, anu masjid di Turki Bung Karno. Aya 5 negara aya masjid Bung Karno. Da kumaha coba eta? Lain lalagan di Uzbekistan aya masjid Bung Karno. Istimewa Bung Karno. Bari diurang dah, digoreng-goreng, di anu. Eta mah kulawan, nu ngagorengkeun lawan. Urang ngobrol coba jeung babaturan Bung Karno, nu ngagorengkeun. Urang ngobrol coba di dieu kapan Kiamat depan babaturan Bung Karno. Lamun nyana ngaji ka 2 minggu, tas poe minggu teh ngobrol tadi dieu tah. Kula sok ngadengekeun nyaritakeun tentang perjuangan. Masya Allah pohara sebab nu nyaritakeun nyana jeung Bung Karno jadi urang terkesimak nyaritakeun jeung Belanda nyaritakeun ieu dan lain sebagainya. Urang terkesimak kadengekeun nyana goreng Bung Karno nu ngagoreng-goreng teh musuh mantap ulah kaget lamun urang digoreng-goreng biasa bae. Satungtung hirup baurang ngeureupkeun loba nu tereuseupkeun loba ulah goyang ulah robah ku jelema nu reseupeun jeung nu tereuseupkeun tetep mah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu kaistimewaan para pesihir iman, hidayahna dibere ku Gusti Allah mantep jasa. Sakitu deuk disiksa, disingsieunan malah buan. Wa ma tanqimu minna illa an amanna. Wa ma tanqimu henteu ingkar anjeun teu nyalahkeun anjeun teu balas dendam anjeun Firaun ka kami kabehan ilahan amanah kecuali karena kami iman bi ayatillah bi ayati rabbina lamajatna ka ayat-ayat pangeran kami ketika ayat-ayat tersebut datang. Ketika ayat datang ke kami iman.
jalamun teu iman kayat mah anjeun moal nyalahkeun anjeun moal males dendam ayana nyalahkeun ayana males dendam lantaran kami iman mantak ngadoa Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Eta para pesihir ngadoa ka Gusti Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya aprig muga ngucurkeun Gusti ngalimpahkeun Gusti alaina ka abdi sadaya sabron ingkang sabarat inna kalimat tawadahu biha dina nalika digawang perjanjian Fir'aun yakni Fir'aun ngajanjikeun bakal nyiksa bakal ngabunuh kami mangan sakadar minta kasabaran hungkul ti Gusti Allah narnya ku paron abe abdi ulah balik deui ka kafir wa tawaffana muslimin Gusti mautkeun abdi ku Gusti wafatkeun abdi ku Gusti dalam keadaan pasrah sumerah ka Gusti. Masya Allah pohara jas mulai atraksi Fir'aun nyiksa terhadap pesihir kaut negara Mesir sebab wari nu iman ka Allah nu percaya ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam geus ratusan ribu lain sakadar di Mesir di luar Mesir geus puguh di Yordan geus puguh di Kuwait Saudi Arabia terus Israel nu mantak Musa terkenal Nabi Bani Israel sebab nyana dek nyalametkeun umat Bani Israel anu dihina anu dihinakeun di Mesir dek disalametkeun dek dibawa ka Israel ku Kangjeng Nabi Musa alaihi warima penyiksaan Fir'aun kepada pesir dilaksanakeun tinggal para kaum-kaumna wa qala al-mala'u min Fir'aun geus puguh nu berangkat ka tanah suci mangalaksanakeun ibadah haji geus aya dina ridho Allah salengkah-salengkahna teh geus miceunana dosa timimiti berangkat bahkan timimiti store dosa geus raragagan womo kuari mah nungguanana timimiti setahun waiting list 3 tahun 5 tahun 7 tahun kuari 9 tahun Kabupaten Tangerang engke mah bisa-bisa 30 tahun jadi lamun daftar umurna 60 tambah 30 sabaraha moal berangkat modar kos gitu cenah aya kamurahan lansia mah bisa diheulakeun ja buktina hese bae mun teu nembak tambah 15 juta hese bae ngaran geus turun mesti dipanggil tetep kudu mere deui 15 juta 25 tambah 15 juta sabaraha 35 tambah 15 sabaraha 50 juta Masya Allah nu jelas kos kitu beta peraturan di Indonesia dengan berbagai alasan kaharti ku urang ge lantaran jamaah haji nu sangat membludak kuotana teu ditambah ku Saudi Arabia maka dengan cara seperti lah itu bisa bae ngomong ieu kumaha bae ya keur carita omongan pemerintah takos kitu karti lamun teu dikitukeun bisa-bisa babari jasa sapira atuh manusa diatur ku manusa asal ulah hayang untung bae babari lamun sayang untung atuh eta model kos kitu anu ngajual tanah buruan ngan sakikituna ku hayang-hayangna ka Mekah setor diperat ku pamarentah dialataina diuyup punyana ngeboga embek jual
embeku hayang-hayangna ka anak-anak kotok dijual ku hayang-hayangna nu nyedot pamarentah sedot ku si Allah sakur gitu kesedihan urang di kampung memang kumaha jahara rese di kota atuh nu babari ge jang nu babari mah hese ge bagon deui hese di kota ieu eta kos kararitu tama urusan sabodoh numpuk riba lain teu paraham jadi pemerintah ge loba kiai-kiaina ge terus ngahayukeun riba keur memeh jadi pemerintah mah ngaharamkeun teh ka uang bank teh tapi barang jadi pemerintah mah ponyo nya dasar kos kitu bae terus keur memeh jadi pemerintah mah haram teh riba barang jadi pemerintah mah loba omong mumpung ngora lah ke ka neraka aja babarengan ieu Masya Allah. Gos gitulah di Indonesia moal makin bagus tanda-tanda nundek ngarapihanan can aya di berbagai hulu partai kabeh ahli riba hulu partai ahli riba sok dek dukung henteu kaji yang dibejakeun encan aya tanda-tanda jang ngarapihan nagara saha atuh dideuleut ti Golkar biang riba biang tama anakan didinya endogan bisa tah mantap kiai nuturkeun Golkar ajur ka kiaianana toh sudah kieu mah sok kitu sia nu sok kitu ajur we pokona mah geus nu lain kiai elos nu lain kiai mah nuturkeun Golkar loba contona we pokona mah inting-intingan PDI can aya tanda rek ngarapihkeun P3 jeung nu sajen-sajenna jadi ieu makin ka dituna makin jero kiai nu tampil can aya di Ibu Pertiwi urang nu bangun deuk ngabener-bener ngarapih-rapih larut jeung maranehan ieu mah sakadar nyaritakeun bahwa urang hirup kuari di negara urang semacam kieu bisa-bisa sing hade sebab geus paeh mah tadi nu ngabaturan urang amal urang sing hade jadi tanggal hijina adalah poe Rebo geus tanggal 8 tanggal 9 nu sok disebut tarwiyah jeung arfah jatuh pada poe naon tah Rebo Kemis sunah puasa tah poe Rebo jeung poe Kemis malah cek Kangjeng Nabi mamin ayamin ta'malu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam teu aya poe-poe nu mun anjeun beramal dina poe-poe eta leuwih dipake karesep munggu Allah tibatan poe 10 poe nu aya di bulan haji ta tanggal hiji datang ka tanggal 10 beramal eta mah pohara jasa tambah jeung tasrekna 3 poe tambah keur mujuna diperhatikeun jasa ku Gusti Allah tambah di poe nu 10 tambah 3 mah geus pohara jasa tambah luar biasa bahkan sahabat nanya golu walal jihad fisabilillah ya Rasulullah dibandingkeun jeung perang masih kena diperhatikeun nu mana he Rasulullah cak Kangjeng Rasul bola walal jihad fisabilillah hatta jeung perang fisabilillah poe nu 10 eta mah masih sangat diperhatikeun ku Gusti Allah waduh ieu nu deuk dihareupan ku urang ieu yang batur hirup urang di jero kubur batur hirup urang kuari mah ieu tah mangkeluk korawa-kurawa ieu nu Gusti nangke urang paeh nah jang batur urang di jero kubur terus sampai ka mahsyar bahkan ti Siti Aisyah radhiyallahu anha
aya kieu inna syaban kana sahibas sima'in wa kana idza ahla hilalu dzilhijjah asbaha shaiman. Aya hiji budak ngora di mana-mana tanggal hiji bulan haji nya nama puasa datang ke tanggal 9 puasa. Kemudian dibejakeun ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah kadenge kabeja. Kangjeng Rasul teh jadi apaleun bahwa budak ngora eta teh sok puasa ti tanggal hiji datang ka tanggal 9. Padaahu digerokeun ku Kangjeng Rasul, budak ngora ka dieu. Aya naon ya Rasulullah? Mayah miluka ala siyami hadhil ayam. Naon nu ngadorong puasa ka anjeun dina tanggal hiji sampai tanggal 9 naon coba ayo. Cek budak ngora bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah. Bahasa sopan teh bahasa Arab. Kalawan bapak abdi jeung emak abdi Gusti mufda tertebus ya Rasulullah. Ye abdi nu mantak puasa innaha ayyamul masyair wa ayyamul haj. Tanggal hiji datang ke tanggal 9 teh eta teh syiar Islam luar biasa di Mekah mah. Ayyamul haj teh luar biasa di Mekah mah. Ku ayeuna sakitu batur mah di Mekah atuh pohara jasa ngadoa geus teu ngadoa geus dihampura ai abdi mah pan di lembur ieu mah. Ieu mah sakieu be asallahu ayyushikani. Mudah-mudahan be Allah ngahijikeun ka abdi jeung doa-doana para jamaah-jamaah haji. Sakitu be puhara abdi mah harapan abdi mah asallahu ayyushikani fi duaihim. Di ditu teh ngadaroa bae jamaah haji teh. Di Indonesia 200 juta, kemudian di Pakistan 200 juta, di Turki 100 sekian juta, di berbagai negara jumlah jamleh nama ayat 3 juta kabehna. Aya 4 juta bahkan. Tah eta teh kabeh ngadaroa di tanggal hiji datang ka tanggal 9 Arfah terus bahkan ya nama ngadoa teu eureun-eureun di Masjidil Haram, di pondokanana, di pasar ge ngadoa bae terus. Mantap ieu mah keur pohara jasa doana abdi mah sugan we ku puasa tah ieu karampid ku doa-doana para jamaah haji. Sakitu bae abdi mah. Kumaha cek Kangjeng Nabi, anak muda fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adla mi'ati ar-raqabatin. Munayangnya homa wahai anak muda, anjeun puasa sapoe, tah sapoe unggal poe sapoena anjeun dibere seakan-akan 100 kali ngemerdekakeun. Sapoena teh 100 kali merdeka. 100 kali ngemerdekakeun batur. Oge wa mi'ata badanatin 100 kali mencit onta. Ditambah deui wa mi'ata parasin 100 kuda. Eta teh yu'malu alaiha fisabilillah. Eta teh anu disanggakeun jang ngaluhurkeun agama Allah sabilillah jang perang. Dibere ganjaran sarua jeung 100 onta pake perang, 100 kuda pake perang, puasa sapoe teh sakitu tah. Ya Allah. Gede jasa tama ganjarana. Terus datang ke poe tarwiyah. Fa idza kana yaumut tarwiyah falaka fiha adla alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi farasin tuhmalu alaihi fisabilillah. Di mana datang ke tanggal 8 tah poe tarwiyah mah anjeun puasa di poe tarwiyah ngabanding jeung 1000 onta pake perang, 1000 kuda pake perang, 1000 kali ngemerdekakeun tah poe tarwiyah. Masya Allah, geus teu kudu perang urang boga jatah 1000 kali perang. Asal puasa. Di mana datang ka poe Arfah, fa idza kana yaumu arfata falaka fiha adla alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin tuhmalu alaiha fisabilillah. Mun datang ka puasa poe Arfah, ieu dibere ganjaranana 2000 kali ngamerdekakeun, 2000 onta pake sabilillah, 2000 kuda pake sabilillah.
Ya Allah ya Rabbi, urang tinggal ngalaksanakeunana doang ti poe Rebo datang ka poe Kemis. Tah ieu teh jang jelema anu bodoh nu kus kieu teh. Jang TK. Kelas TK mapan endek sakola ge kudu dimomoy. Ngadahar obat ge kudu dibere obat anu amis. Hayang nage nu aya untian bae papais. Nu geus jauheun aya untian karak daek eta kos kitu potongan TK. Tah urang ge ieu tadi teh macan aya rencana ieu puasa barang ngadenge ganjaranna gede siap puasa eta TK tah eta. Nu kos kitu TK. Deres TK ge. Aya nu ngageuing-geuing. Geus urang ku aya na ngaji jadinya mulai di jero hate rindu amat jika poe Rebo deuk naon puasa emang kunaon gitu resep HS na doang ganjaran geus teh kadul HS na doang resep jasnya tayelah ganjaranna puara luar biasa Masya Allah mantap. Ibnu Mas'ud ngajelaskeun aya 4 poe anu dipilih ku Gusti Allah. Innallaha ikhtara minal ayyam arba'ah. Allah milih 4 poe ieu mah istimewa jasa nu 4 poe mah. Awaluha yaumul Jumat. Pertama poe Jumat pilihan Allah nu bentak disebut Sayyidul Ayyam. Kepala poe adalah poe Jumat. Geus urang poe Jumat mah wayahna tukang usaha lurak lirik heula kaburutan teh Jumat. Nu bagus bab libur geus poe Jumat ulah usaha. Keuntungan dunia sabara duit tapi Jumat tapi keuntungan akhirat mun diuk di masjid jadi ngegoloncong ka sorga coba. Di dunia paling hebat melimio lah keuntungan poe Jumat tapi cicing di masjid ti jam 8 datang ke Jumat waduh eta ngemplong lawang-lawang sorga. Mun urang lamun urang dideuleukeun mah mata hate urang kadinya moal daek urang usaha moal daek. Moal daek. Namun urang sibuk di ladang poe Jumat mah liburkeun deuleu ku urang kautamaan jeung kaagungan poe Jumat. Ieu nomor kahiji lantaran di poe Jumat mah fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala. Di jero poe Jumat aya hiji jam anu teu pati-pati ngakuran seseorang kana jam eta mun menta dina jam eta sayan naon bae min amri dunya wal akhirah baik urusan dunia maupun urusan akhirat illa a'tahu iyau kecuali Allah mere. Hendak poe Jumat mah persiapkeun mimiti poe Jumat mah maca surat Kahfi 3 balik. Bada subuh teh surat Kahfi alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal terus eta nangis 3 balik beres eta Yasin 3 balik poe Jumat tapagawean poe Jumat beres eta maca Tabarok sabalik terus Waqiah sabalik Ar-Rahman sabalik kabelah dituna engke maca ti amma yatasaalun datang ka kul a'udzu birabbin nas. Ulah disangka pagawean poe Jumat teh endang ngarokok. Bloon amat sih. Kudu geus kolot betah pagawean poe Jumat. Ese kepentingan nu kira-kira bangsa teu pati penting mah disieukkeun bae. Assalamualaikum, waalaikumsalam sia. Iya Bang, yuk anu kela kek ku batas Jumat bae. Emang kunaon Abah keur sibuk ya kuari. Naon? Ieu acara TV bagus jasa. Oh. Insyaallah aca eta tadi. Terus urang berangkat ke masjid, siapkeun salat tahiyatul masjid. Sholli sunat tahiyatul masjid rakaatain Allahu akbar. Beres duha 8 rakaat. Mantas duha salat tasbih 4 rakaat beres diuk dawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala langsung maca sholawat 100 balik dur aja eta mantep jasa takos kitu teh nikmat ngadengekeun mah ngalaksanakeun boro-boro
Atuh henteu kitu ge setengah-setengah kitu. Henteu kos kitu jasa ge saparapat kos kitu. Ulah ieu mah ngalamun ke mana Pak? Ah, tinggalin ya sana. Emang jam 12.05 aduh. Kaberangan ieu Bapak ya. Wah, geus dijalankeun Allahu Akbar Allahu Akbar. Alhamdulillah sajana kaburukeun tolol teh. Kita alhamdulillah. Batur geus maca shalawat sabaraha. Geus baca Quran sabaraha. Kauntungannya di pasar sabaraha duit tetap Jumat teh dibandingkeun jeung nu diuk bae sorga nu jelas-jelas. Ya Allah, Jumat teh kula mah palingan doa. Sing hararade moal kebel urang hirup di dunia mumpung urang kapanggih jeung poe Jumat persiapkeun. Nomor kedua yaumu arfata pilihan tamah. Di mana-mana aya poe arfa yubahillahu ta'ala malaikatahu. Allah bangga luar biasa terhadap malaikat. Wahai malaikat cek Gusti Allah. Ya malaikati unzuru ila ibadi. Ja'u. Dalam ku anjeun wahai para malaikat. Hamba-hamba kaula nu dararatang ti berbagai negara, ti penjuru dunia. Tuh, dalam tuh urang terep tuh. Urang Kendal dalam tuh kusia tuh. Urang Cikupa tuh tatangga Sarwiti ayah. Dalam tuh urang Sepatan. Ti berbagai-bagai cek malaikat mah beungeut apa nderep amat. Emang gitu. Berbagai negara datang nu hideung, nu koneng, nu putih, nu pendek, nu petot. Dararatang kabeh. Susan wa gublon. Ruagerwi kuleho lantaran make pakaian ngenduah lai. Eueuh nyisiran, eueuh make sesengitan. Teu meunang make sesengitan ruagerwi tah eta teh semata-mata nu di deuleu aing doang wahai malaikat. Banggaeun jasa Gusti Allah. Manusia ti berbagai negara nyahoeun Gusti Allah. Tuh di Indonesia nu jang taun hareup ge tuh deuleu tuh keur dipersulit ku pamarentah tuh. Dideleukeun ku Gusti Allah. Tuh aya nu sugak-sogok sagala tuh. Tuh deuleu tuh. Masyarakat mah hayang kemah ka pamarentahna blon ke kuaing disunamikeun teh. Cak Gusti Allah. Kadeuleu unggal negara. Banggaeun Allah. Lantaran eueuh nu dimaksud iwati hayang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cak Gusti Allah wahai malaikat. Wabeh jamaah nu dararatang ka dieu eueuh deui iwati hayang pangampura kaula. Nah, dengekeun ku anjeun wahai para malaikat. Ishadu anni ghafartu lahum. Kaula geus ngahampura ka jelema-jelema nu daratang ka Mekah. Waduh, tamang geus indah jasa mantak urang doakeun dulur-dulur urang, tetangga-tetangga urang, kawauh-kawauh urang nu keur berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan aya dina tangtayunan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya dina sehat walafiat, jag-jag waringkas, bisa ngalaksanakeun ibadah hajina sakumaha mistina, bisa baralik deui ka daerah masing-masing kalawan salamat, mawa haji anu makbul, haji anu mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nomor katilu yaumun hari poe lebaran haji. Nah iyalah engke aya kurban, qarrabal abdu kurbana. Ieu engke bisa ngalaksanakeun kurban mulai ti poe lebaran datang kata tasrek. Fa awwalu qatratin qatarat minal kurban. Ta ieu adalah takunu kafaratan likulli dzambin. Likulli dzambin amilahu. Begitu geresel kadeuleuna mah getih. Getih nu netes kana taneuh satetes-satetesna eta adalah ngajadikeun kafarat bagi nu kurban. Wah geus indah jasa teu bisa korban dilaksanakeun di luar bulan haji. Tak istimewa jasa ta korban. Ya, urang korban unggal tahu satauna lain hiji ge eueuh masalah, 2 3 korban mah eueuh masalah. Ya,
majikan urang korban anak urang korban geus sapi ya hiji gede jeung keluarga urang bapak urang mak urang nu geus maot korbanan kumaha mun ngorbanan tatangga ulah mun eueuh izin mah wasiat mah ieu mah mun indung urang bapak urang anak urang geus maot dikorbanan ku urang masalah keur hirupna keneh ge teu bebeja deui masalah tapi lamun kadengdeungeun mah urang boga babaturan urang di Belaraja kuaten bae tah jang babaturan urang teu minta izin teu jadi kudu aya izin heula ti deungeun-deungeun mah lantaran teu nyambung nasabna nya tah kos kitu doang tah ieu kurban teh bapak urang mak urang sondor dipenta deui langsung dikorbanan jadi anak urang korban urang jadi tapi babaturan urang mah kurang dikorbanan teu bebeja heula teu jadi nya kos kitulah masalah kurban nomor kaopat ieu adalah yaumul fitri tah 4 poe eta mah luar biasa poe Jumat poe Arafah mantak batur mah poe Arafah kitu keur wukuf urang mah di dieu puasa geus urang ngalaksanakeun puasa mulai ulah loba-loba imangan 9 poe doang ti poe Rebo datang ka poe Kemis cenah kumaha mah teu kuat lantaran kiai pan digawe di pabrik lamun teu kuat 9 poe 7 bae aduh 7 ge cenah kula mah teu kuat lantaran sibuk jasa ieu di pasar 5 bae 5 aduh asana cenah 5 ge kula mah teu kuat lantaran waduh di sawah mah pohara jasa pancapena 3 asana 3 ge cenah kiai mah kula mah teu kuat hiji bae poe Arafah bae asana Arafah ge asana kula mah teu kuat bebaskeun da mah jelema kitu mah tuh kitu hiji-hiji acan kubah masyaallah teh iya maya nunyunkeun doana nu ngadadak kedamang di ruang ICU Haji Mamin Cikupa urang doakeun mudah-mudahan dipasihan kasabaran ku Gusti Allah dirina oge keluargana kemudian mudah-mudahan dianggalkeun dicabut penyakitna disehatkeun deui ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin.